balik gorengan endog jeung sebelah biisna di lembur pondok dulur. Barudak ieu asana awak tikeun ngagibrig deui bae meureunaan muriang wayahna aing terek neangan obat heula nya karek leumpang meureun si tang ke ku bujang-bujang leumpur mama muda teh keunana naon buaya tikeun gara rumpul. Lanjutkeun deui kana obrolannya ari ngomong-ngomong mama muda teh sore-sore itu sebenarnya mati sore kamari tapi manggi deui sore ayeuna teh tikeun ngagibrig keneh bae meureunaan muriang. Anak meureunaan urang meuli heula obat kanu langganan. Ku sebab teh mama muda teh asa ku teu kuat bawa motor sorangan. Arek nyamper heula senjal karamoy cenah nganteur. Pohan teh poe ayeuna mah teu ngaladognya. Bangun-bangun senjal karamoy ge semangat diajak nganter mama muda mah meureunaan sebab mereka karakan heuy mama motoran. Tah sia barudak disebutkeun ieu teh contoh ari jelema mah ulah sok gede teh gumede nya. Sebab ari jelema mah meureunaan moal aya paribasana aing mah teu butuh ka jelema. Ede paribasa aing moal butuh ka dulur komede ka batur hitut. Ing panghewa-hewana ka jelema nu kos kitu patut teh samaru kitu na paeh gereng ngubur sorangan. Sebab aya wae nya anu sok carita kieu aing mah loba teh nulung ka si eta ge doh aing butuh masih eta teu bisa nulung aing. Sok bura-bura ka si eta terus eta boga naon matara mere ka aing. Samaru kitu meureun nya ari konsepna neangan pahala teh. Disebutkeun teh mah meureunan dulur sanajan teh mah urang loba nulung ka si eta. Babalas nama teu kudu di si eta deui dan puguh mah ya bae jelema nya nu bakalan ngebales. Marukna meureunaan urang saumpamana mere ka si eta teh mah meureunaan urang kudu mengharapkeun deui imbalan ti si eta. Ju teh mah di mana letak keikhlasanana meureunna. Rasaan tadi mah keur ngomongkeun panyakit da kunan ayeuna caprak ka mana ieu ngawangkong. Cek mama muda ge ngomongkeun kana panyakit ayeuna teh kunaon nya panyakit menitikeun buak-buak jelema meureunaan pada gararering. Rata-rata teh anu dirasa teh studing muriang we meureun jeung muriang. Aya nu sarua teu mantap kahayangna teh meureunaan nu daharan teh studing sebelah we jeung nu lada-lada. Tah sia barudak mama muda orang Sunda teu hilap meureunaan nyimpang heula. Ka sebelah parasmanana teh isna anu di lembur pondok teh nyararaho lah meureunaan. Lain teh lokasina anu deukeut ka lembur mama muda teh ditambah deui sebelahna anu pedo ceng mama muda mah. Dapatan kudu jor-joran ka jauh mah barjong papanasan datang ka imah teh meureun lapar deui. Kadang aing mah. Emangna ge ari tempatna mah sederhana pan bobo emang mararane tareng ngararakanan tempatna. Dari jok mama muda mah nu penting marasana be anu ngeunah jeung miras. Sasak kitu bae carita ti mama muda mah nya badakna halusna hayu arwi.